agama anu sampurna Al-Quran kalam Allah anu Allah nurunkeun kitab Al-Quran sangkan hirup manusia ariman poma kurang kade ulaha amalkeun deui Al-Quran lamun hirup alim ngaco tak Al-Quran gerak ilmu lampah tangku mawasilo ibadah ge moal pokok karena Al-Quran satu diamalkeun hingga waktu pahalana atos kangku lamun hirup alim ngaco tak Al-Quran gerak ilmu lampah tangtu mawasilo ibadah ge moal pokok si muslim saestu kana Al-Quran satu diamalkeun hingga waktu pahalana atos kangku dalam muslim Al-Quran ukuran hirup Islam agama anu sampurna Al-Quran kalam Allah anu Allah nurunkeun kitab Al-Quran sangkan hirup manusia poma kurang kade ulahan amalkeun deui Al-Quran lamun hirup alim ngaco tak Al-Quran gerak ilmu lampah tangku mawasilo ibadah ge moal pokok si muslim saestu kana Al-Quran satu diamalkeun
gerak ni ilo tanpa